Sedangkan ayeuna teh para roek teh kali-kali tuh masang disko meh hurung. Jadi setiap aya tamu teh pan hurung teh kudu nyingkap-nyingkap ngabea-bele hurung. Nah, kayak uing masang lampu nu kelap teh ke 17 Agustus gini. Heeh, tah meuli patromak leutik salapkeun jero itil alus ya. Asli. Kadang-kadang kan kitu loba-loba. Heeh. Rame pan aya gitu mah cenah. Oh, warung remang-remang teh pindah ka itil nasi Bianca. Heeh, bener. Can mangi berarti penting ayeuna. Sok ieu nya, sok yang balik deui ka baheula nya. Cek winge tong kawin tereh-tereh ieu. Ye, siapa? Jing. Tapi pernah sebelumnya kawin, pernah sebelumnya nikah. Wing ngeranda. Tapi budak aya punten. Oh, kan kawin 3 bulan. Lamun misalkan si Ayek baik teu ayeuna. Karena bengsrat. Wing ngarana geus sabaraha 8 tahun. Kasih Ayek baik teu. Aya tuh capung Iya mas, capung naon capung teh koplok papatong. Ayu ini gitu goblok. Oh capung teh ini.